ngaku tapi henteu datang ka maut. Wallah ada misteri. Saddam Hussein mah misteri ka mana ayeuna bejana mapan Saddam Hussein teh ke aya di Borjong gari. Amerika itu ngejelaskan Saddam Hussein apa lain sebab ketika benang nu beungeut teh Saddam urang ge nyaho ketika Saddam Hussein disorot teh aya 10 model Saddam percis 10 Saddam nu mana nu asli nu mana nu asli ya nu beunang teh nyaho nu asli teu begitu di setrum teu dayakeun ngaku lain meureunana wallahu alam datang ka kuari nah ieu lah lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran dileukeun geus mulai memanas teh Iran sugana aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran janganpun manusianya debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah eta bahasa geus teu mundur saeutik-eutik acan kos jawara ulah bae nyebutkeun sieun lamun aya anak jawara dek gelut nyebutkeun sieun memeh ku musuh ku bapana heula paeh sia anak jawara sia nyebut sieun goblok sia teu meunang anak jawara nyebut sieun teu meunang gelut heula sia geus dididik ku aing lamun sekarang rentet bae geus ulah tarung dibebaskeun sia ku aing anak jawara teh kuat kitu nah iyalah